kala. Nah, ieu mah bon si mama. Iya, bener. Muka nama dulu teh. Orang jadi kepikiran si Usep masalah si Cici. Karunya ke si Usep. Si Cici nak pindah. Orangnya milu sedih euy. Usep ka mana di? Apa poe teu nongol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rasa penuh cinta dan kasih sayang, salares nama abi teh bogoh ka Usep. Tapi abi teu wantu nungkapkeun karena abi ngantosan Aa nungkapkeun. Tapi kunaon Aa teu ngungkapkeun wae. Abi teh tos bosan salares nama Aa ngantosan Aa teh. Apa Aa teu maliknya Aa ka abi? Apa Aa nganggap abi sapertos babaturan biasa? Puntenna sateu acana Aa. Sigana urang moal biasa pendak deui kumargi bumi abi tos ngalih ka pasir kaliki. Sareng abi teh salares nama tos dijodohkeun ku si mama sareng si bapa kasih Aa tukang seblak ngeceket bumi abi. Cika-cika dina dukuh, cika nyere dina wijen, lamu cinta kudu puguh, ameh abi teu kanu sejen. Tertanda Cici Komariah untuk kekasih bayangan Aa Usep Firdaus. Di hari uang aing kasih Usep. Urang apa jalmana sok nekat euy. Teangan ayeuna mah. Berada di teangan. Ah, 1.000 jelema. Sesuai buka OIG. Keur usum nikah ayeuna teh nya. Kabeh dina nanaon nikah deui. Nikah. Aing irah nikah nanya. Boro-boro nikah kabogoh ge eueuh. Teu rame kieu. Wing iraha nikah ieu teh. Boro-boro nikah. Kabogoh ge can aya. Assalamualaikum. Kredit. Orang naik teh. Tuh. Keluar mualnya. Saja nu gandeng teh euy. Gila. Meriang aing teh mang euy, yakin nagihan. Karena rese mayar hutang teh. Kan usum lockdown ieu teh euy. Kumaha ieu? Berpenghasilan. Bayar heula ieu. Diuk atuh geura dia nempo hutangna. Hutang serita. Nya, maknya satengurangan-ngurangan nu aing euy. Karena mayar lagi sia mah 500 mayarna. Dibayar mah. Yeuh, buka sakikeuna yeuh. Arek Oh, diterima. sok. Ah. Tah. Jang udud tadi mah euy. Kira aku sakieu teh. Mahi kana naon? Jung baliklah aing sare deui yeuh. Sariris. Utang we badag mayar 2.000 perak. Kerenaon Pak Mister? Pacirina. Oh atuh.
Oh. Anjing guys, sia naonan Besok goblok kan teh. kue pare aing mah euy hampura. Tah anjing aing mah keur maduh radieu teh euy. Di mana tuh cik aing mah maca heula salam jika dieu teh. Di bulan gitu nemalan kan kuaing teh di geruan situ teh. Da kerti bra aing na keur betah yeuh radieu cira. Ka mana tuh maneh? Ulin ka dieu kesel di imah aing. Wah aing radieu teh sare deui geus aya nu nagih ka aing sukene. Jiga ka barudak tuh ka ditu. Atuh kurang ge. Ngejung lah. Kurang ge. Diuk pasti. Ini apaan motor? Datang menang 8G ngegabah. Kesopannya. Tenang. Anu nempo si Usep teh euy. Hah, naon? Kehe. Teteangan di kamarin harapan pagi. Bapak aing keur sedih ya. Apa lain ge? Pernah masalah maneh? Aing neangan ti kamari bawa dicaritakeun mawa. Mama hidup bulan. Kuing curhat ka maneh. Pasti masalah si Cici nu pindah. Anjir. Kuing ge panis apal euy. Karena masalah maneh. Sedih mun dicaritakeun mah. Udah eta ge euy, salah maneh keneh anggar kesalahan aya di pihak maneh pokona. Maneh kudu tarimakeun kayaanana. Lah maneh pilage ditinggalkeun pinah imah menik galau aing ditinggalkeun kawin. Maneh mau ditinggalkeun kawin. Aing managihan hutang teu menang-menang ti tadi. Sia teu bayar hutang, aing diusir ke unggal imah. Sedih. Lah, sadaya mah gara wae. Jika uing itu happy.